Acan. Panggil bal hak kumaha. Proses pemanggilan bogo pawangna. Ya, kita panggil dulu sebelum dikasih mamam. Wah, bener wae. Dulu langsung dicaplok mah euy. Ka pawang nama tuh tuluy apaleun disapa dengan indah ya ka pawang nama. Tidak kan cepluk gitu ampun eta pawangna jadi eta tabogona ini orang nyobaan marab anu yo tingkar cepluk yo tah eta geus jadi orang marab anu ini dulu menggunakan bangkongnya gede. Apakah mau dimamam apa henteu nya? Jadi ini para bancet mah warna teh keluar urang langsung alungkeun. Hit 1 2 3 tah. Ternyata langsung tuh. Ya. Kita coba akan tewak bogona pawangna. Kak Bang. Segede kumaha bal bogona mah ningali. Lumayan rada gede ya mah tuh. Jadi di parab daging hayam atuh daekeun deui tuh. Gede lip. Wah. Jadi hidung. Ngocel. Iya. Belengepan gitu tuh.